warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Qala ba'dul ulama yaqulu bihadza du'a bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dhaiqan illa wasi'ta wa la maridan illa shafaita wa la 'aiban illa satarta wa la dainan illa 'adaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laqadaitahuma wa yassartahuma ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Berkah inayah sareng iradahna Allah. Inayah kesempatan anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala urang sadayana tiasa sumping hadir kana ibadah anu mulia muga Allah. Maksud sinareng tujuan tayasane sejamilari kana karidhoan Maha Suci ngelakuman rutinan sakumaha biasa kurang sadayana dilaksanakeun. Mugia sumpingna hadirna di bumi masing-masing kana ieu tempat dina saena masing jadi saksi dina poe kiamat. Da ngalakuman hisab jeung wijan mugia masing aya dina ridho sinaran rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Tur barokahna ieu riungan muga-muga urang sadayana ditambih-tambih milik sinarang rezeki jauh balahi digiatkeun iman sinarang Islam istiqomahkeun dina ibadah di mana-mana titis tulis bagian diri ajal mapak umur maut disebatna mugia urang sadaya masing nitinan dina maut husnul khotimah ya de maut dina iman sinarang Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu nu dimuliakeun ku Allah rabbul alamin, insyaallah dina ieu kesempatan anu mulia muga Allah urang raskeun kana anca mutipayun tentang ilmu nu aya patali sinareng kehidupan urang sapopoe nu sok disebut ku ulama ilmu fikih. Ngan ieu kitab diawali heula ku ilmu tauhid nu nyangkut jeung kayakinan urang. Tiheulati urang nyaritakeun arkanul Islam homsatun. Ai asasus syariah, pokok dina syariat agama aya 5. Nu kahiji Islam, nu kadua arkanul Islam homsatun, rukun Islam. Pokok syariat agama Islam teh aya 5, nu kahiji maca 2 kalimat syahadat, nu kadua migawe salat, nu katilu ngaluarkeun zakat, nu kaopat
puasa dina bulan Ramadan nu kalima munggah haji manis tato'a ilai sabila lamun sekawasa urang migawena mun sekawasa urang yang berangkatna boga ongkosna tiasa kang angkatna kang di ditu weh di ditu mahal ikhlasi bari di barengan migawe nu lima abdi teh di sarangan di barengan di dadasaran ku kaikhlasan bari watasdik ngabenerkeun paman lam yakun mukhlisan bahwa munafik lamun sejelema migawe asas syariah teu dibarengan jeung kaikhlasan maka termasuk golongan jalma munafik. Sing sieun urang kagolongkeun jalma munafik lamun teu ikhlas migawena. Ikhlas tela bahasa urangna mah kumahanya. Mesti mikiran naon-naon deui gitu. Usum salatnya salat, sum puasanya puasa. Itu teh kewajiban urang kudu dipigawe ke urang, sum mingguan. Usum ibadah haji gitu. Kalau bapak itu ka dieu, rajin daek salat, meunai batur. Rajin daek puasa, mun katingali aya jelema di imah, jelema daharan. Daek zakat, rajin geus diwangkongan ku batur, diwangkong ku batur kakara daek ngaluarkeun zakat. Batur mah ngawangkongan majarkeun trek naon ngaluarkeun zakat, cenah meunang dicapke urang nyangan. Usum ibadah dibangun ini segala kalau disertai ku keikhlasan sama lamun teu ikhlas bahwa munafik maka eta jelema termasuk golongan jalma munafik. Sedengkeun jalma munafik di mana balik ke akhirat bidarkil asfali minanar bakal dikerebekeun dina neraka jahanam. Kerak-kerak neraka jahanam pambalikan jalma munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fa huwa kafir. Jeung lamun jelema teu ngaku teu ngabenerkeun dina jero hatena teu ikhlas teu ngabenerkeun dina jero hatena fa huwa kafir mangka eta jalma termasuk golongan jalma kafir. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dina kesempatan anu mulia muga Allah urang teraskeun sabada urang nyaritakeun eta ulama neraskeun deui wa aslul iman anta takida anallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mislalah wa la sibahala. Wa aslul iman jeung ari asalna iman aya wa haqiqatul iman syar'i tegasna mah jeung hakikatna iman ceuk agama. Asalna iman, pokokna iman, tegasna mah hakikatna iman menurut syariat agama. Wa huwa atasdiqu bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngabenerkeun kana perkara nu datangna ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sahawai jelemana indallahi ta'ala munggu Allah antu mina billah wa malaikati min indillah ing dalam sandingi Allah ta'ala. Asalna iman pokona iman yakni ngabenerkeun kana perkara nu didatangkeun anu datang ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yan eta teh ti Allah antu mina billah nu kahiji iman ka Allah. Ngabenerkeun iman bahasa lempengna cek urang nama bahasa kampung nama ngabenerkeun iman teh kadar-kadar bener kadar-kadar ngabenerkeun kadar-kadar ngaku gitu iman teh percaya yakin percaya kana ayana Allah wa malaikatihi percaya kana ayana malaikat Allah wa kutubihi percaya kana kitabna Allah wa rasulihi jeung percaya ka rasulna Allah
wal yaumil akhir jeung percaya kana poe akhir wal qadari percaya kana qadar takdir Allah khairihi wa syarihi minallahi taala alus jeung gorengna eta qadar teh tinu Maha Suci tidak Allah. Disebut we ku urang rukun naon nu bieu nu dibejakeun rukun ngadengkeun teh teu ngaji rukun iman Islam nama geus kaji syahadat nu kadua salat nu katilu zakat nu kaopat puasa nu kalima munggah haji ari hakikatna iman pan bikin nu dibejakeun teh eta matakan urang hadir kana pangajian teh lain ngumpul hadir hate lain ngumpul hadir dohirna tapi kudu hadir hatena dan jang naon ini ka masjid hatena teh hadir lain jang naon kurang pantes kurang munasabah kaituna sok pibanguseun gitu sok piwangkongeun lamun sekurang ini ka masjid ngan ukur hadir dohirna unggul hatena teh hadir cilaka kadituna sok salah kaprah sok salah paham nu penceramah ka kaler urang narimana ka kidul akhir dampakna ceritana cilaka sararea mun seuk aya kasalahan sok ingat lamun seuk aya bebeneran teu daek migawe eta teh sabenerna lain salah batur ternyata salah urang sorangan teu sesuai jeung aturan neangan ilmuna karena neangan ilmu mah di antarana syarat nanti nuka hiji datang nuka dua dengikeun nuka tilu regepkeun nuka opat praktekeun dah lamun teu hadir opatanana cadu mungkuk harang dempak mantoga masjid tunggal minggu ge moal aya perubahan moal aya hirup urang ningkat tina salah jadi bener tina kedul jadi daekan moal aya sabab teu make adabna ilmu moal bisa aya dina diri urang lamun teu aya adabna eta hayang menang ilmu hayang hasil ilmu teh buka hiji datang sing urang gogoleran dina tanah nubuh sugan urang hayang boga ilmu hari hadir ka masjidna tara daek datang ku datangna teu daek ngadengikeun itu ka dieu we masing-masing geus beres daek ngadengikeun teu daek ngaregepkeun ngadengikeun mah ngadengikeun ceulihna mah dengar tapi teu daek ngaregepkeun batur ka mana ieu ka mana batur ngawangkong ieu ngawangkong atuh teu pararuguh batilu nu kaopatna rarapkeun pigawe beres ngadengi ulah salah kadar ngadengi hungkul dari pila kadar ngadengi mah urang dina HP aya dina radio aya dina TV boga ngapain ngawangkong jeung jelema tah lamun teu make opat dieu cadu mungkuk lah moal tika urang bisa ngarobah sifat jeung tabiat urang nya asalna goreng patut nepi ka mana ge bakal goreng patut we ulah nyalahkeun batur bari balik deui kana pembahasan rukun iman teh jumlahna aya 6 nu kahiji iman ka Allah nu kadua iman ka malaikatna Allah nu katilu iman kana kitabna Allah nu kaopat iman ka rasulna Allah nu kalima iman kana poe akhir teh poe naon teh poe waktu gunung ngabeledug teh gunung hancur gitu kiamah kubro kiamah disebatna ku urang mah tapi dari kiamah mah engke sabada dihudangkeun dina jero kubur kiamah mah pas dikumpulkeun jelema di arah mahsyar eta disebut kiamah tapi engke terjadina eta mah disebutna saah tibana ruksak jagat mah alam dunia hancur gitu saah tah percaya karena ayahna eta teh kudu percaya kana poe akhir ngan aya nengeunna nu teu percayaeun kana poe akhir aya nu teu percayaeun kana poe akhir majarkeun teh disebutna teh eta mah karak naonnya pikiran
manehna ge can ngalaksanakeun bari di negara urang teh berpengaruh ketua parpol, ketua partai ngomongna naon make kudu percaya kana poe akhir sabab poe akhir mah can puguh manehna lagi ngalaksanakeun sedangkeun urang umat muslimah kudu percaya kana ayana poe akhir lamun teu percaya yakin urang kufur yakin urang keluar tina kaislaman. Poe akhir teh poe aya nu sok nyebutkeun poe kiamat mah rata-rata padahal terjadina kiamat terjadina hancur ieu alam dunia mah as-saah disebutna teh waktu terjadina teh kiamat mah ke sabada hudang tina jero kubur waktu jelema hudang tina jero kubur dikumpulkeun di arah-arah masar itu disebut kiamat tapi teu naon lah anu penting mah urang percaya kana ayana poe akhir gitu. Seterusna wal qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Nu terakhir urang percaya kana qada jeung qadar. Aya qada aya qadar. Qada eta mah pamasti ti Allah anu ti akhiratna keneh. Modelkeun urang ditakdirkeun ku Allah lahir ka alam dunia teh curug urang potong. Eta mah qada ti Allah. Geus kitu ti dituna urang lahir ka alam dunia teh cacat badan urang eta mah qada ti Allah ti akhirat keneh gitu bawa ti akhirat aya di qadar mah geus di dunia geus di dunia misalkan nu tadina leungeunna teh ayaan ngan pedah nyiksikan bawang ka keureut gitu buntung leungeunna da eta mah qadar takdir Allah. Qada jeung qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala alus jeung gorengna qadar alus jeung gorengna eta pamasti ti Allah teh alus jeung gorengna eta pamasti teh ti Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu yakin yen eta teh asasul iman, yen eta teh hakikatul iman asyar'i, hakikatna iman ceuk sara. Wa aslul iman anta takida anna Allah taala mawjudun wa annahu taala wahidun la syarikalah. Asalna iman teh anta takida anallaha ta'ala mawjudun kudu ngayakinkeun kudu ngaitikadkeun dina jero hate urang sanyanyana Allah teh mawjud aya ulah nyebutkeun Allah eueuh Allah teh aya eueuh jawabanna aya ulah pas ditanya teh mana agama naon Islam ari Allahna aya eueuh teuing atuh da teh nyaho aduh bahaya. Model kieu urang gablek salaki ditanyakeun salaki maneh ka mana atunya teuing teh nyaho ribet teh. Bogeun salaki, bogeun pamajikan lalakina ditanyakeun pamajikan maneh ka mana teuing teh nyaho bahaya. Jelema ngaku agama muslim percaya ke Allah tapi pas ditanyakeun ari Allah na aya eueuh. Nah, ingat teh nyaho. Seluruh iman anta takida anallah ta'ala mawjudun lamun seuk anjeun ditanya aya teh Allah aya kudu yakin kudu nekatkeun dina jero hati urang sanyanyana Allah Subhanahu wa taala teh nya eta aya mawjudun wa annahu ta'ala wahidun jeung sanyanyana Allah Subhanahu wa taala teh wahidun sorangan nyorangan la syarikalah ay fil uluhiyah teu aya nu maturan ay fil uluhiyah ay fil uluhiyah tegasna mah dina pangkat kapangerananna ieu aya baturna sugan teh sugan ieu pangeran teh aya 2 mun di urang mah presidenna meureun di Indonesia mah mun presiden aya 2 riweuh cacak hiji ge riweuh kumaha 2 dampakna karasa ku urang kan. Komo mun 2 siki meureun. Boga presiden ari kumaha? Cacak hiji ge riweuh. Nah urang oge nu mangeranan ieu alam dunia hiji wahidun kudu nekatkeun dina jero hati urang yen Allah teh aya bari wahid sorangan nyorangan la syarikalah teu aya nu maturan
Pan aya sebagian agama mah anu boga prasangka yen Allah teh gaduheun istri, yen Allah teh gaduheun urang kali. Bogeun pamajikan, bogeun anak, atau meureun rayap turunanana. Kusaliwat ge kurang kapikir lamun seug Allah sarua jeung manusia atuh meureunan bogeun pamajikan, bogeun anak teu ridho asana. Dari weuh atuh meureunan ngurus anakna ge borong ngurus urang. Cacak urang ge hirup di dunia kitu we dipikir ku urang. Boroning mikiran batur nu teu puguh. Alam butuna mikiran anak sorangan ge teu kapikiran urang. Mun mikiran batur cenah bahasana kitu meureunan. Meureun kitu sote. Nah urang kudu yakin kudu nganekatkeun yen sanyeuna Allah Subhanahu wa taala teh aya wahidun bari nyorangan la syarikalah daya nu maturan wala mislulah jeung teu aya nu nyarupaan ka Allah. Teu aya nu nyarupaan wala sibahalahu jeung teu aya anu ngamiripan nyarupaan teu aya nya teu aya nu bisa dicontohkeun seperti Allah teu bisa. Wala sabihalahu jeung teu bisa disarupakeun kana naon-naon lah. Laisa kamislihi sayun teu bisa diperbandingkeun yen Allah teh seperti anu, yen Allah teh seperti anu teu bisa dibandingkeun. Wa huwa Sami'ul Basir. Khalaqas samawati wal ardh wa khalaqal mauta wal hayata wa ta'ala. Jadi urang kudu boga patekadan, kudu nekatkeun karena asalna iman teh nyaeta urang ngayakinkeun dina jero hati urang yen Allah teh maujud. Nu kahiji teh nya. Naon dalilna? Wujudna ieu alam dunia. Da moal mungkin alam dunia aya lamun eueuh nu nyieunna. Percaya teu? Ayeuna contona masjid ya. Aya masjid eueuh nu nyieunna percaya teu? Henteu nya. Lamun aya masjid berarti aya nu nyieunna. Pasti percaya, yakin? Yakin mah nya aya nu minahkeun masjid ka dieu teh para logo berarti aya nu nyieunna. Tah urang rek nanyakeun saha nu nyieun masjid gitu. Itu. Nah, dunia teh aya didamel ku Allah. Saha nu nyieun dunia? Allah teh ya jenenganana. Tanyaklah ka itu nama. Ngan kurang tinggalkeun eta lamun teu batinggal terima. Ngan saeutik-saeutik eta cara forum seperti ieu, pengajian seperti ieu urang rek ngayakinkeun hate teh. Datang batur atuh nu ditiangan unggal poe ge can yakin hate teh kana ayana Allah komo meureun urang nu salah kadar bila kadarna ngajigi sakasampeurna. Itu ge datang ka pangajian urang hare-hare teh selieur neangan keyakinan hati teh aya Allah teh bener teh nyiptakeun urang nya jang naon urang diciptakeun ku Allah jeung Allah teh rek naon make nyiptakeun urang. Yen Allah teh rek naon nyiptakeun alam dunia jeung sajabana gitu. Sakurang-kurangna mama tapi kupureun mun nek dibaca. Nah urang mah secara real urang rek nekatkeun dina jero hati urang rek ngayakinkeun sanjeunna Allah Subhanahu wa taala teh lempeng we aya naon dalilna wujudna ieu sakabeh makhluk wujudna ieu sakabeh alam dunia di antarana wa annahu ta'ala wahidun bari kudu yakin yen sanjeunna Allah teh nyorangan sorangan teu aya nu maturan la syarikalah teu maturan wala mislullahu jeung teu bisa disarupakeun wala syabihalah sami teu bisa disarupakeun kana naon-naon sugan Allah teh kos anu teu bisa disarupakeun laisa kamislihi syai'un jeung Allah teu bisa disarupakeun kana naon-naon dalilna teh eta laisa kamislihi syai'un baheula ninganan urang dina rukun iman dina naon aqaidul iman eta teh urang kudu apa keur budak urang apal geus kolot poho kudu nama geus kolot nu misti urang kudu apal teh aqaidul iman teh naon si urang tujuan pokona pangna kudu apal nu kararitu matakan sok aya nu ditungtungan nu kitu patut cenah lain nu kitu patut justru eta teh kudu bener-bener ku urang diapal teh ulang ngalemahkeun kana kitu
Aqaidul iman jumlah nu aya 50 teh urang kudu apal tah. Sok dilalarkeun ku barudak gini hari aqaidul iman eta bisa terusna nu 50 jumlahna. Di antarana sifat nu 20 anu wajib di Allah, nu 20 nu mustahil di Allah. Terus ditambah we 8 tambah hiji jumlah we 50 qaid. Nah di mana urang geus apal 50 insyaallah lah ada dasar pokok mah eta urang moal tagiweur, urang moal gancang keluar tina keyakinan lamun seug urang apal 50 bieu. Ada baheula lagi urang diajar mun sifat wajib di Allah ti mimiti sifat sujud, qiyam, bapa jeung saterusna. Terus di nu mustahil di Allahna diapalkeun urang 20 sarua sifatna. Pernah diajar teh mana? Tuh. Pernah diajar, diajar. Ati ayeuna we urang kaharep niatan dina jero hati urang ya Allah abdi rek ngawakafkeun diri abdi kana jalan ibadah ka Allah, kana jalan pibenereun. Ulah nganiat kana teu bener we hirup teh. Geus mejeuna atuh urang rek iraha tamboroning urang nu geus kolot nu marakeneh ge loba dicabut nyawa ku Allah. Komo deui urang nu geus kolot kuduna ngemut nepi ka palebah dinya ulah kieu da ceuk kiai oge umur mah teu apaleun datangna mah sabodo teuing rek kitu rek kieu kumaha deek we riweuh kitu teh nya tah. Tah para ibu nu dimulyakeun ku Allah mun sakitu nu tiasa kasangakeun dina ieu kasempatan urang nyaritakeun asalna iman nu kahiji nekatkeun sanyeuna Allah teh aya jeung sanyeuna Allah eta nyaranan la syarikalah teu aya nu maturan wala mislullah wala syubahu lahu laisa kamitsli syai'un. Allah teu bisa disarupakeun kana naon-naon. Lamun dalil tina Qur'an malah bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Musa kitu nu kasangakeun hatur nuhun tina sagala perhatosan hapunten tina sagala rupi kalebatan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.